mentek ieu tinggal ngajegurna doang ulah-ulah nanaon di dieu bae ge di dieu kula sok nanyaan ka tamu-tamu di Yerusalem perang kumaha lamun Indonesia ge diserang ku Amerika yo atuh kiai perang sia bangun halang amat ieu ngomong perang datang deui tamu isukna teh tanya ku di Yerusalem masyaallah tak Israel merangan Islam kumaha lamun Amerika jaeta Bunyamin Netanyahu teh pan naon garang-garang ngancem ka Indonesia akan dibuat seperti Yerusalem Indonesia sembarangan aja kumaha lamun perang Bismillahirrahmanirrahim sabada urang ngalaksanakeun ruruba ka Gusti melalui haul dumadeus ka Gusti zikir-zikir nu sok dibaca ku para wali-wali Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah dina awal kamari urang mencit hewana mun dijumlah jadi 42 cai atuh geus alhamdulillahirabbil alamin boro-boro dipake nginum dipake mandi dia bisa jadi muji syukur ka Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala jeung sajaba-sajabana nu hadirna nu bebeja ka kula bae ti Sabtu eta geus aya urang Jawa Tengah kemudian Jawa Timur, Kalimantan, Padang, Aceh. Cek kula saha nu ngabejaan teh si jelema tuh. Jadi dieu mah ku kula dibejana ulah lobaan-lobaan. Ulah rame-rame, urang-urang bae. Tapi ternyata 42 ludes kabeh. Berarti atuh gitu eta. Alhamdulillah malah sangu mah murad marit sakitu ge nu masakna aya 12 lembur tah eta tanda ka dieu teh lain dek zikir-zikir amat abi nu jelas mah urang boga kanikmatan kesejukan batin zikir urang sorangan memeureun mun zikir kos kitu moal kuat di samping moal kuat atuh moal ngeunah sebab atuh zikir sorangan mah lain deui komo ti penting geus culak-cileuk bae jadi urang kabawa ku ahli Allah nu halaladi ulah disangka nu hariruk doang nu hadir nu pararae ge ratu halaladi ante kadeuleu we ku urang mun kadeuleu atuh sieun harepanana eueuh deui hayang diaku umat Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tur diaku murid Tuan Syekh Abdul Qadir Al Jailani Quddisa Sirruh belah dieuna pisan urang contoh Kangjeng Nabi mah pelebah syariat nama atuh wajib kabeh pelebah hakikat nama atuh saha nu bisa nyontok ka hakikat Kangjeng Nabi nu babaturanna ge malaikat Jibril urang mau babaturan teh jurig amang-mang urang kuntianak babaturan teh paling rendah jin di handapeun tangkal kayu caringin paling rendah eta nah jadi urang belah dia nama nyonto para wali Allah khususna Syekh Abdul Qadir umumna para wali-wali nu lain berbagai tarekat anu
anu dikembangkan di dunia julukan ngarana beda-beda tergantung kumaha anu nyiptakeun jalan baik ripaiyah, usmaniyah, samaniyah, satariyah jeung sajaba-sajabana terutama qadiriyah wadang sabandia nu paling loba di dunia inti nama sarua nu mamana ge nu penting mah mu'tabarah aya guruna jeung silsilahna nu mere petunjuk soal jalan-jalan ke Allah melalui jalan khusus nu aya larangan-laranganana kabeh sarua pembersihan batin nu bentuk ngaran naon bae tarekat eta sarua hayang wusul ilallah melalui pembersihan batin ulah cinta dunia cinta makhluk nafsu syaitan nu dileungitkeun teh eta bae nafsul lawamah nafsul ammaratu bisu dipikeun narik nafsul kamilah nafsul radiyah nafsul mutmainnah nu dina Al-Qur'an dijelaskeun ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbik radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati ya ayyuhalladzina amanu ya ayyuhan nafsul mutmainnah nafsu nu anteng tentrem tenang ka Allah eueuh lurak lirik ka sisi ka gigi neuleumio teu kasuat-suat hate neuleuh apan sa kos neuleuh kadal bae neuleuh inopa gitu kene neuleuh urang Lampung nu putih teh nu nongtot susuna teh teu tiis bae biasa mutmainnah ka Gusti tentrem ka Gusti cek Gusti hei nafsu mutmainnah irji'i geura balik maneh irji'i balik geura ka ditu urang titah baralik ke kabehan ila rabbiki ka pangeran anjeun radiyatan mardiyah ridho tur dipikar itu ngeunah teu hayang nanaon neuleuh nanaon ge ambung hiji we Allah tentrem bisa ngomong doang kan urang kitu teh bisa ngomong doang eusina di jero nafsul mutmainnah teh aya genep hiji aljud dua tawakkul al ibadah al khasyah tah eta lah di jerona nu kudu diteangan lamun urang bisa nafsu datang ka nafsul mutmainnah geus pokona mah ngeunaheun ibadah eueuh nu dideuleuh hati Allah urang mah paneuleuh mio neuleuh sekupi aju timbul pertanyaan sabaraha ya teh kabeulitan teh ku aing jol bae babaturan ngobrolkeun mio jeung sekupi atuh babar eta mah eta mah tuh baheula mah memang 3 juta DP na ku ari mah 500 asal KTP bae 500 ge diutang ayo ge berangkat kaganggu di jero hate teh gersang resah
salat Allah mio 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 atuh tentrem cek Allah pan siapa salat gitu amat pan sia di kiai-kiai ku batur di ustad itu onam untuk mempedagang jeung pemerintah emangnya nama pinarakaan teh mah irona mio 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 meureun neureupan sa sabaraha duit sia teh pamari teh mah ka Cimone ge ditu pasang DP nah sabaraha duit kan DP na 15 juta blon budak Masya Allah itu begitu salat Allah apa sah kredit terus selanjutnya karari itu baik mun urang terus kos kitu tah nu hayang jadi bupati nu hayang naik pangkat nu hayang naik gaji wah dan lain sebagainya pada desak-desak di jero hate tetep ceuli datang ngeunaheun we kita salat moal bisa kaganggu ajujeuna tu ulah salat lain ulah salat terus bae ngan ulah sok aju wawaliana can datang berarti sia tuh kudu kumaha tuh kiai kudu ulah keluar mulai mun urang hayang ka Allah pasti urang ngajauhan ti dinya ngajauhan ti dinya teh ngaranna uzlah jero kamar skocian kamar cek pamajikanana paingan ka haji sok ngoncian bae eta meureun cek kiai uzlah tanya kaji emang eta di jero kamar bae emang uzlah tanah saya polisi goblok beureun sia agih utang tama atuh lain ngadeukeutan ka Allah ngajauhan teh pokos kitu jadi sanajan ngasingkeun diri aya motifna beusi aya hansip si aya polisi atuh lain deui terus urang ngadeukeutan ka Gusti Allah dengan cara ngabersihan batin mulai ke nyai-nyai geus ka dituna moal daek ngridit lantaran gangguan moal daek ngajukeun proposal haram cik ahli tarekat ngajukeun proposal teh sebab dedeuketan jeung dunia ngajauhan ka Gusti geus lamun aya kiai ngajukeun proposal eta teh lain kiai akhirat kos kitu teh kiai dunia terserah teman dituturkeun mangga deuk teh kayaknya sakadar nyaritakeun aya kiai ngridit lain kiai akhirat berarti kiai dunia sakadar nyaritakeun deuk dituturkeun mangga deuk teu sek bae bakal akur ke dongengna jeung nu ngridit. Waalaikum. Waalaikumsalam. Ieu mobil si anyar, nah ngridit karek saminggu. Nu mang haji mah geus sabulan tah. Akur beda poe doang tah. Akur di mana sia showroom mana ngobrol akur bakarna tah. Akur atuh berarti dunia keneh. Waalaikum, tadi geus kebal teh kau panggil. Itu kan keur ngabangun alhamdulillah turun proposal sebarang turun di turun 100 ngajukeun mah nu turun aja 70 nu 30 ka mana meureunnan eta mah ku dedemit meureun pugu tah mah ngaji ge eukeur 2 kali tah kalau proposal sarua tah ge 100 turun da malah 50 nih mah dedemit bener derajana teh mah tuh akur ngobrol tuh moal jauh ti obrolan nu kararitu tapi lamun jeung ahli Allah beda bakal ngobrol moal ngobrolkeun nu kitu ngobrolkeun teh cara dumadeheus cara dedeuketan ka Gusti Allah Subhanahu wa taala nah
hese horenganan ibadah jalur eta teu hese teu naon tergantung kumaha bagian ti Gusti Allah lamun boga bagian ti Gusti Allah gampang atuh jaka bege diatur ku Gusti ngan paling rendah nama kitu atas di gitu at-tasdiq wa taslim panghandap-handapna bagian mah ngabenerkeun jeung pasrah sakitu pasrah ka ahlina bahwa aya nu bisa cinta ka ahli geus urang pasrah jeung cinta ka ahli Allah urang bakal dihijikeun ahli Allah subhanahu hese urang nuturkeun Tuan Syekh Abdul Qadir bagi jelema anu henteu masantren nu masantren ge arese gese urang mah tasdiq wa taslim bladieuna ka guru-guru urang nu solihin hese urang mah tasdiq wa taslim geus bae nyana manu ibadahna lain ku hawa nafsu bener-bener ku nurani lantaran sieun ka Gusti Allah terek masinikeun kumaha-kumaha nu dipasinikeun di dirina sieun ka Gusti beusi salah mentak tindakan-tindakanna lain tina hawa nafsu teu kudu kumaha ngan ke tipe-tipe ahli Allah macem-macem tergantung kumaha diberena ku Gusti aya nu cumplang-campling bae lempang teu puguh dumuk aya anu pipindahan bae engkena ti hiji kampung ka kampung ti kabupaten ka kabupaten aya nu anjreg bae teu kanyahoan ku sasaha ti loba umum aya anu biasa nyana dakwah luar biasa teu mamrih kacape ngan tilok daekeun make tarif hari tilok make DP kos kitu mah tilok bahkan dibere ge leungeun katuhu kekepret leungeun kencan mangampana gitulah ahli-ahli Allah sepanjang masa satungtung dunia can kiamat aya bae ulah kaget tinggal sing hade dideuleukeun ku urang baik anu selalu musafir maupun anu pundah pindah nu anjrek jeung sajabana titip lamun kapanggih jeung jelema nu kitu hate urang lempengkeun ulah aya suuzon bae geus urang bakal katutup jeung kahijab tembongkeun ke bakalna beuki turun ibadahna beuki kurang giat beuki ka dituna teh teu bagus tingkahna itulah komo datang kang nganyerikeun ka ahli Allah man azali waliyan faqad azantuhu bil haq saha jelema nu nganyerikeun ngahinakeun ka wali aing cek Allah teu kudu nyana ku kumaha aing langsung nu bakal ngarusak sebab aing cinta aing nyana bendu bahaya Allah bae cintaeun nu mentak diangkat jadi wali kunaon atuh ai si eta keuleuh asik ade geus kasasaha ge urang mah geus ulah suuzon bae sing bagus teh kitab nu urang dibaca teh kitab para wali pikihna mun lain buatan wali moal bisa loba karangan-karangan dokter Andes profesor doktor lainna kaluaran Al Azhar baca ku urang
bosen bae geus teu hayang. Kula sering dikiriman kitab-kitab alalanya rasa dibaca, bosen sakumaha maca koran bae. Eueuh mahnitan. Tapi coba sapinah dibaca ku urang, dibulak-balik, kebalik deui, baca deui, bolak-balik deui. Tanya kiai kunaon bolak-balik bae teh macana? Teu harti-harti. Paingan atuh. Riyad coba ge. Teu bisa dilegitkeun ku urang. Takrib naik Fathul Muin, komo naik ka Fathul Wahab, ikna komo ieu mah ieu. Ieu mah atuh kitab anu luar biasa, embahna kitab ieu mah ieu. Anu boga anak buahna ka dieu Fathul Wahab, kemudian Fathul Muin ieu kitab nu kurang dibaca. Nu entak lain kitab leutik-leutik Minhajul Talibin. Kitab luar biasa ieu. Kurang-kurang nama moal kuat maca kitab ieu mah. Boro-boro macana nu ngadengekeun ge hajuna rundutan bae. Teu kuateun nya kitab ieu mah lain lalaga sakieu ge geus make kopi sagala. Masyaallah. Teu sama atuh kitab wali dibaca ku urang. Coba orang meuli koran Kompas di jalan, meuli Merdeka, komo pos kota mah aya si Unyilan di hareupna. Si Unyil teh sakara? Sakara? Tuh, desa arosok siapa? Aduh, masa tukang maca doyok kawe ya, Mas. Anak banget lagi hampir kos doyok aja kayak mah. Gusti berita lagi bangsa bemo nyungsep. Eta beritana kos gara itu bae jembatan patah. Jembatan dengdek. Jembatan tidak berdiri lagi. Di mana ya jembatan antung itu? Tidak kurang lembaran kedua. Wih, si budak susu nu kudean sih. Tata. Beda teh bahasa kos itu buringas bae boro-boro nungor aki-aki ge aki-aki. Kacamatana dibuka. Neuleuh kos kitu mah kacamatana dibuka, caknya jelas itu make kacamata ge. Barang maca Quran bae rumek cak. Heran ieu mah mata asal maca Quran teh kadeuleu. Asal neuleuh nu kitu dibuka kacamatana goblok tah aki-aki. Asal wae teh mata teu bisa dipakai ibadah teh. Dipakai nu kitu we. Nu liwat be urang Lampung, kaca dibuka. Muter amat sih bujurna sakana. Innalillahi sakitu aki-aki. Maca kitab dibaca deui pake deui kacamata. Teu kadeuleuan sakana sekolot. Ai tadi neuleuh bujur ngora keneh. Iyalah kitab-kitab wali teu bisa disapiraakeun. Boga aturan-aturan tersendiri. Al-Quran ngatur aya syariat, aya tarekat, aya hakikat. Nu ngajelaskeunna kudu ahlina baheula Kangjeng Nabi teu aya Kangjeng Nabi, sahabat teu aya sahabat, para tabiin belah dieuna mujtahid. Qaulul mujtahid dalilul muqallid. Ucapan mujtahid jang dalil muqallid hese-hese amat tuh kos kitu. Geus orang nuturkeun mujtahid. Qaulul mujtahid dalilul muqallid. Dalil muqallid dalil jang muqallid maksudna ucapan mujtahid. Terus kebelah dieuna kitab mujtahid dijelaskeun ku para mufti-mufti ahli fatwa. Terus ke dieuna ku guru-guru urang. Tinggal di dalam guru urang nu nyekelan kitab salaf eta tuturkeun. Nu nyekelan kitab-kitab goer salaf ulah ditutur. Ulah SS engke ka dituna tungtung nama ulah usolli. Ulah kunut teu kudu make kopiah. Salahna make sempak teu naon ka dituna mah salatan.
engke ujung-ujung mah teu kudu saralat budak geus lah. Tah jadi adab-adaban coba disalap masya Allah jeung beda-beda sinarna bahkan kuari keur meujeuhna kitu digalakeun deui di Indonesia kitab salaf lantaran selama beberapa puluh tahun dek ngaleungitkeun salaf kakarak endek doang teu mampu ieu oyag karakter bangsa Indonesia khususnya umumnya di dunia akhlak manusia di khususnya di Indonesia umumnya di dunia ye hancur terbawa ku barat sehingga hancur-hancur mendak mulayan deui kuari geus dimusyawarah-musyawarahkeun di Jawa Timur di Jawa Tengah can datang ka Jawa Barat jeung Banten mah bahwa harus digali kembali kitab-kitab salaf bahkan kedutaan Saudi Arabia nu aya di Indonesia kuari geus menganjurkan galilah kitab-kitab salaf. Di Indonesia punya ulama besar Nawawi, punya ulama besar Kiai Hasyim Asy'ari, punya ulama besar berbagai kiai-kiai yang lain. Cek manehanana coba gali kembali kitab-kitab salaf. Ieu kedutaan Arab nu aya di Jakarta kuari di Indonesia geus menganjurkan seperti eta. Tuh lain lalagaan. Kenapa di Indonesia cek manehanana tidak sanggup mendengungkan kitab-kitab salaf hanya kitu minoritas. Padahal ternyata begitu digali isinya luar biasa. Nyana menganjurkan tolong kepada jebolan-jebolan Mekah, jebolan Madinah, dan jebolan Mesir, harap supaya digali kembali kitab salaf. Ulah kaget, kesagedeung deui bakal aya hasil daripada musyawarah-musyawarah. Tuh, dasar ku Allah meureun deuk dihudangkeun deui salaf. Supaya kiai-kiai Golkar teh ulah terlena. Supaya kayak atuh urang atuh kula badek dikukuwakeun atuh emang kieu ngaji salaf mah ngan eta nu goyang-goyang inulona goyang bagus kiai mah goyang-goyang lamun kuari keur mujuna dahsyat kemari di Jawa Timur minggu kitu setelah haul di Jawa Tengah. Nah, untuk menembus ke Jawa Barat, kemudian Banten ngan begitu diteliti di Banten mah nu diajak nu bisa diajak musyawarah. Coba eta di Banten mah nu bakal diajak musyawarah sebab intelektualna rendah. Kerendahanana loba geus diteliti jadi lain lalagaan sebab organisasi ge di Banten mah teu jalan. Intelektualnya cukup asal di duitan supermi 2 uang sebarang duit karena kemarin ngomong atuh sia mental nata mental bos tak bisa tah informasi hanya datang ka kula atuh saeutikna andek aya pengajakan ka ditu ngan sekula kula moal milu hasilna bae. Kenapa pakai tidak ikut embung aing besi aya di koran. Antak kula siga de besi aya almanak aya gambar kulaan cabut belum terido kula. Besi aya gambar kula di almanak berdampingan jeung saha bae terido saeutik-eutikasan cabut belum. Sakitu bae. Jadi kula mau embung kikituan foto ditempelkeun ge izin komo di almanak. Harita aya kiai di Sukabumi geus kitu tanpa sepengetahuan kula nyana di Cianjur gitu Cianjur apa Sukabumi poan da kiai lah nyin pondok pesantren jeung majelis. Akhirna gambarnya na jeung kula waktu kunjungan dicetak di almanak sekian ribu PB jaga kula hasilna ieu cenah tah Pak Kiai ieu majang pondok pesantren ulah cek kula hapus heula nu kulana di pondok pesantren di dinya kunaon kula ditempelkeun
ulah dari doi macam kiai teu kudu kumaha asal kiai izin teu izin embung emang kula sok nelekeun kieu beta sok nelekeun almanak batur aing ge mun dipoto kos kitu isina amat aing embung kecuali foto kula dibawa dicokot ku parawan masalah atuh lain deui tama intern tama kos itu hubungan bilateral tama atau internal gitu tama aduh masyaallah si aya ulah terido teh bakolona naonan atuh geus kikituan boh pondok pesantren mau majelis salim atau gitu organisasi atau partai atau seseorang ulah kecuali jam pribadi baik tuh ya sekali dia besi kebanggihan nah belum baik masalah lantaran kurang teresep jadi kitab wali kitab para ulama salafus sholihin kuari keur digali kembali digalakeun deui di Syria kemudian di Pakistan kemudian di India di mana Mesir nah ieu kuari keur di Indonesia hasilna ke tungguan beberapa itu minggu atau bulan deh kan geus dikumpulkeun alumni Madinah geus dikumpulkeun sekian puluh di briefing ku kedutaan Arab bahwa jangan terlena dengan paham-paham Wahabi aneh nah ieu mah anehna deui Jakarta Mekah anu Wahabi na pohara Arab nu Wahabi na ieu kedutaan Arab nu kuari menganjurkan seperti eta didiskusikanlah karena penurunan moral hiji kedua kekuatan perang Taliban Sunni kekuatan perang Irak Sunni Wahabi mah teu boga kekuatan di Iran anu gawok nang tangan Amerika Sunni di Indonesia lamun eueuh Sunnian bertekuk lutut di hareupeun Amerika nah iyalah deuk aya perubahan saeutik mudah-mudahan dia diberi kuat amin ya rabbal dan berbagai singgungan-singgungan masalah doaya di Indonesia nu terjadi nu selalu bertolak belakang jeung ahli sunnah wal jamaah yakni salafus sholihin ya kuari keur diomean deui lalauna bahayana gede ka hareupna entek kula ge kaondangan teu daek kudulah kula mah se ngaji orang lembur aja orang ketos jeung orang bangsa Tuguha Ranca Bango masa jelema nu ti loka kota teh paling ceknya mah kota teh doyong sakitu kota teh doyong atuh geus jeung nu kitu aja orang lembur lah kudu ka kota sekedar informasi nah numantak kuari endek ngabersihan batin teh hese dina hayangna guru namana dina kapanggih jeung guruna berangkatna sulit keur carita cara padahal geus boga bagian mah tadi nyanana siap guruna sepanjang masa aya atuh ge beda uzlah teu kudu ka gunung teu kudu ka leuweung boga cara-cara tersendiri sanajan di imah bae uzlah mah bisa bae ulah mimilu bae ngasingkeun diri teu kitu mah sakali deui mudah-mudahan turuba urang kamari dumadeus urang kamari melalui haul mudah-mudahan di samping urang hayang diaku murid oge mudah-mudahan urang bisa ngabersihkan batin urang tina kotoran-kotoran tina daki-daki tidak berbagai nanti menutup kemungkinan saha bae yang tidak terkecuali boh kalangan santri ustadz kiai kalangan pemerintah kalangan pejabat kalangan ekonom
kalangan petani jakabeh gen nurani nama bersih nu ngahalangan teh hubna hubud dunia hubur riasa hubul jahubul mal eta atuh pemerintah ge aya bisaeun ngabersihan batin atuh istimewa pembisnis bisa ngabersihan batin atuh hebat kitu keneh atuh petani bisa ngabersihan batin atuh cakep luar biasa komo Kiai mah jeung urusan Mang Parati tapi lamun kiai na bae teu bisa ngabersihan batin makin jadi kiai makin takabur makin di kiai-kiai makin ria gede makin di kiai-kiai makin ujub atuh turun berarti salah sautik ka masyarakat sia kiai atuh ka aing teh ulah Mang Haji malulu ateul aing mah ngadenge sia Mang Haji batu ira aing jadi kiaina kiaikeun atuh eta aya nu ngomong kitu segala Gusti jadi kiai teh hayang di kiai ku jelema kiai mah ku Allah kumaha lamun ku jelema di kiai-kiai ai ku Allah dicalo-calo calo mait cenah sia mah usbugu sama calo tada dan lain sebagainya ai ku jelema hayang di kiai-kiai ai ku Allah dicalo-calo teu bagus ka Allah we hiji ka Allah tak urang ngaji ge di dieu jeung meureun ai maca mah bararisa ari nyurahkeun atuh bararisa nu bisa mah nu henteu mah teu bae ngan nu jelas mah ieu ngabersihan batin urang ku lempangna ge ka imah dosa urang rara gagal eta lamun urang kadeuleuh dosa di jalan loba jasa eta barang balik atuh asup deui aduh kapagi deui jeung dosa cak dosa ieu tadi eta aing raga asup deui jana ka dieu atuh kitu-kitu kaele tentu masyaallah teu berubah nu kuduna mah hasil ngaji teh jadi daek kudang beuti daek salat duha daek maca Quran daek sedekah perubahan berarti ngabersihan da batin urang laga hirup tumal kebal bakal balik jasa ka ditu bakal paeh jasa ditinggalkeun harta urang nu mana bae ditinggalkeun dulur urang nu mana bae anak pamajikan iwal ti urang babarengan jeung amal urang make jeung urang ngaapilainkeun ka amal kesempatan aya harta aya teh daek sedekah ngutuk bakal kesempatan aya urang nasihat teh daek udang kesempatan aya teh daek tahajud teh daek duha atuh rugi amat nu lah di dunia moal kebal ditinggalkeun ai kitu mah urang boga harta sedekah masjid pondok pesantren majelis salim selagi aya ieu aing jatitipan ti Gusti ke mah ditinggalkeun ieu penting udang ala kadar tuh 2 rakaat bae mah duha kitu keneh maca Quran lah da salat atawa penting ieu urang paeh teh atuh geus geuna henteu kaparanggi amal tuh ieu naon ieu amal ieu amal sedekah pan leutik amat pan leutik keur ieu meureun kaduh mah juga aya jakal amat teu gede atuh mangkana cek dana teh nyapetot deui leutik geus ya ieu bakal kapangi kumaha lamun cek Syekh Abdul Qadir mah cek Tuan Syekh Abdul Qadir begitu urang maot engke bakal kapangi cek Tuan Syekh Abdul Qadir sarua jeung Imam Ghazali ti ditu ti Kangjeng Nabi keneh rentul bakalna jelema-jelema dibentukeun jelema nu kasep nu setengah kasep nu jore nu hideung terus rentul dina kitab asrarna Tuan Syekh Abdul Qadir sarua dina ihyana itu Imam Ghazali kaparangi ditanya ieu saha ieu loba amat ngaromong kula amal anjeun ngaromong heula tah ieu mah kasep amat ieu pan ieu mah tahajud cekeun alhamdulillah pan leutik amat pan ngan opat keur tahajud ngomong tanya urang teh kaduhung amat aduh aing kaduhung amat keur ieu eta pan di kitu-kitu tadi bayang-bayang ku Ustaz Abdul Qadir di kitab As-Sarana masyaallah tah ieu nu hideung amat ieu sok naon-naon ieu ge amal anjeun amal di mana eta nyedekeun si Mbah teh ya can katobatan Gusti Allah
iya naon ieu nya jorenya ngacai bae amal kene ieu naon ieu mah koprok ieu mah ya Allah encan katobatan rentul eta urang di jero kubur teh bakal kos kitu Gusti Allah mun urang sering ngabayangkeun kos kitu tah Masya Allah merenung atuh amal aing sing ke karasep teh jarore ieu asana parincelang bisa asana urang lamun ningalian kitab-kitab wali-wali Allah dibentukeun gitu muringkak bulu datang ka mana urang insyaallah mentek inget bae kadinya tak inget kadinya komo dina tarekat pengkaya tafakur ieu mah keur carita henteu norekat ge inget bae kadinya udang we urang penting inget tah nyeun amal ai nonton TV heula sakeureun aya main bola atuh tungtungna mah tahajud eueuh eta kos kitu ngalobaan dosa nu ngalobaan amal-amal luar bayangkeun ku urang ketika urang di mahsyar amal rentul jarore boro-boro malaikat urang sorangan greget ka amal urang deuk sanu nulungan kitulah dina asrar Syekh Abdul Qadir bayangkeun urang di mahsyar amal urang rentul ngadareuketan urang terus bae urang lupat ka mana nyana nutur-nutur urang bae geus kabeh deres anu bagus nu goreng ketika urang endek ditimbang amal atuh urang ge boga sangka begitu neuleuh hararideung azana aing mah ditimbang ka dieu yeuh geus urang lagi boga sangka eta kos harari itu disia-siakeun ge ceuk atuh deuk naon disia-siakeun ieu mah amal sia deuk kumaha tapi lamun kararasep baragus atuh tenang urang deuk ditimbang siap deuk ditimbang sabaraha jeung di mana siap urang geus neuleuh eta kararasep atuh nu bakal numpakan belah katuhu urang sorangan geus bisa neuleuh tah nu hideungna sapirangan dua doang ieu waduh kararasep coba lamun hideung gawe waduh aing puyeng jeung iri ditimbang amal gitulah ucapan-ucapan Syekh Abdul Qadir bahkan aya sababaraha puluh ilham nu kunyana dikitabkeun dibukukeun ke kukula insyaallah iraha dibacakeun ilham langsung ti Gusti lamun wali lamun Kangjeng Nabi mawahyu bentukna Al-Qur'an atawa hadis qudsi ieu mah ilham dikitabkeun aya kitabna caritaan diri menang ilham ti Gusti anu menang ilham tanggal sekian malam anu mentak kekutubanna nampak lantaran ilhamna dikitabkeun ku hese-hesena dibaca kapanggih bae urang jeung Haji Ilham ya iya ya Haji Ilham ya datang kadinya Syekh Abdul Qadir mah bacaan kurang ilham tadi antarana ilham nu tadi dibacakeun amal urang dibentukeun ti Gusti eta teh dibacakeun nami mas kadar urayan bae jadi urang isin ke di mahsyar teh lamun urang di mahsyar teh ke kieu teh tiuk bae kapanggih panding babaturan Pak Haji urang atuh eta naon eta lu eta nu hideungna ieu kredit mio ieu nu ieu apaan sa nu ieu tengah zakat nu ieu atuh pan isin urang bayangkeun cek Abdul Qadir engke bakal kos kitu masyaallah di dunia mama di kiai-kiai di akhiratna engke bakal kanyahoan oh nu keurieu kurang dibuya-buya teh ieu jaharari dong eta ieu nu ieu mah proposal ti Golkar cenah ieu mah alah isin jasa entak makin nyaho makin sieun makin apik makin sabodo aing mah mikiran diri aing ge kararieu hese jasa boro-boro mikiran sararia di dunia kene ngasingkeun diri kitulah ala kadar perjalanan wali kelamun bisa bedang ke herang di jero hatena eueuh anu cara ricing eueuh mio eueuh sekupi eueuh apansa eueuh Innova aya ge trek doang di dieu oh atuh hiji ge gede tah trek mah eueuh geus tenang salatnya ge ngina Allah akbar moal buru-buru aya di jero teh Allah nu ngahirupan urang nu ngayakeun
nu ngarizkian nu ngairupan nu maekeun nu ngagerak-gerak atuh ngeunaheun kapanggih geus salat teh kapanggih jeung Allah bahasa sompralna keur ngobrol jeung Allah disebut munajat geunang Allah tenang aya kretek-kretek kurtak-kretek aya nu bangsa ganggu aing aing mah keur jeung Allah teu izin sia ka Allah moal sieun urang aya kuntilanak bapak sia kuntilanak ka dieu ayo bariskeun ku sia kuntilanak sia incuna baona bapak kolot wah aing moal sieun aing mah keur jeung Allah atuh datang deui bapak kolot deui deui sia lo banget melotot di dinya kasieun sebab ketika urang Allahumma Allah aya berarti sedangkan ayana Allah aqrabu min hablil warid leuwih deukeut tibatan urat genggerong ketika urang Allahumma rzuqni urang teh berarti keur jadi mutakalim Allah nu dihitobanana mutakalim jeung mukhatab teh deukeut urang jeung Allah urang kadeleuna mah ku batur keur sorangan kadele ku pamajikan ka haji sorangan bae tadi kamar padahal keur duaan jeung Allah nek sieun naon atuh kadeleuna ku urang salat di masjid sorangan bae padahal keur jeung Allah nyanana kasieun jeung Allah henteu aya kasieun atuh jeung Allah ketika Allahumma Allah mentak ngadoa ka Allah ngadeukeutkeun diri supaya cak hate teh Allah teh pan aya ai yang mal disebut-sebut ku aing Allahumma rzuqni lamun Allah mah Allah teh aya berarti deukeut berarti aing keur duaan ketika urang keur ngadoa teh keur duaan jeung Allah tetep bae aya pocong ngalumpat-lumpat keneh kayakinan eueuh tah dek nendenkeun yakin di jero hate hese jasa dek nendenkeun yakin tah manu Allah urang mundu mah deus terus ka Allah ke dibere trek blek yakin ka Allah asal geus yakin bae ge ujianana lempang dicai teas cai hayang napak sancang bisa hayang nembus bumi bisa lantaran geus boga keyakinan atuh dunia nu Allah leutik tak Syekh Abdul Muhi pamijahan jalan handap itu Abdul Hasanuddin jalan luhur ketika di Mekah dekat Indonesia pas ini heula ku hebat-hebatna Ki Khalil itu kaki Abdul Muhi geus kada teu heula bae walau mangke nyusul jalan handap ngan yana ngarokok heula geus kira-kira beres nembus jalan handap tinggalin Gusti Maulana Hasanuddin ku sebab ngarokok heula tak keur ngaji mah ulah ngarokok kepeng geus beres ngaji si tinggalin kecuali merenya nak di rokona atau berjamaah jeung kula masalah tama tinggalin kabehan tama tuh Masya Allah ya urang hayang bersih hati jasa ngene bersih hati mah nikmat komo lamun pamajikan urang bersih hatena atuh sorga tah mah urang boga pamajikan hatena bersih bening mengkristal atuh salakina sorga moal marah di kumaha-kumaha ketika orang hayang nyandung atuh mangga ka haji masalah jelas di dunia mal kebeli cek bersih ka haji hayang masalah kula mah pokokna basal digilir bae bersih jasa berarti tah bersih jasa tah hatena tah ibu encan ge kakaraka ambodek nyandung nyeun kokoprak 5 geus dikieu-kieu we koprak biasana kokoprak jang kotok ieu jang salaki bisa dibobodo ayolah penjernihan hati orang melalui sholat melalui ngaji roh orang gak bawa ku urayan-urayan wali sebab wali na ahli ruh waliullah teh beruhna bersih ketika orang nyaritakeun roh wali roh orang teh nyambung roh orang nyambung orang yang melengak baik nyaritakeun roh wali teh oh gitunya bisa ieu bisa napak sancang bisa kehandap roh orang tercengang cak roh orang sia tuh gitu kumaha tuh carana tuh ngajina ulah ngopi bae atuh
roh urang teh berontak sebenarnya mah kamata ulah nonton TV BK ceuli ieu mah ngaji ge HP di bawa bae kan roh urang berontak roh urang berontak dementak ge teu kudu make pamflet teu kudu dilarang membawa HP teu kudu asal rohna geus sadar engke ge HP diteunden sorangan lamun make aturan-aturan kos kitu rohna teu terpaksa engke nafsu nu aya mangaji deui mah bas hayang sebab naon aku kan sangat mencintai HP tidak bisa berpisah aku dengan HP teman setia engkau adalah HP sampai mati akan ku bawa cek HP teh iya gua juga teman elu ntar ke neraka bareng-bareng yuk dan mata kehesna-hesna ge ngaji teh nyadarkeun diri ai geus sadar mangke salat ngeunaheun ngaji Quran ngeunaheun HP TV atuh diharam-haram TV cara urang Bogor atuh tetep we di hareupeun guru henteu boga ketika eueuh guru mah waduh 27 in kamari 14 gua 27 in luar biasa naon eta rohna teu sadar lantaran teu pernah nyaritakeun wali teu pernah nyaritakeun ulama salafus sholihin nu dicaritakeun ulama proposal dicaritakeun ulama modern teu ashate dongeng ulama kos kitu mah sebabnya nama ngadongengkeun teh bangunan ngadongengkeun perkembangan ngadongengkeun teh debat panas otak panas ngadongengkeun tuh yang kemarin tuh udah beres nih kreditannya sekarang ngeredit lagi tangkorak sia goblok meureun panas urang tapi pan nyaritakeun wali mah jawali mah teu hayangan dunia jijaeu nya roh urang berontak aing mah jaresep keneh nyana berontak jual atuh nu Avanza meuli Innova tuh ngagedean atuh tah mah hendak sambung-sambungkeun roh urang jeung roh kumal jeung roh nu salampurna minimal roh urang teh mengetahui roh urang teh hayang bersih bungeun ka neraka teh ketika ngadengikeun urayan-urayan wali nyana ngadengikeun tentrem hate ngeunaheun hate tuh jadi nyana ge neangan kangeunahan di mana coba ai ngaji ka Cilongok ngeunaheun ye cicing di hadapan tangkal Ambon ke tukang sate bari ngagebegan sate atuh tah mah 5 kali ngaji bisa jadi tukang sate tah mah tuh itu bebe jamaah ngaji roh ieu hasegeun urusan roh urang boga keyakinan ya kitab buatan wali nyambung hate urang lamun urang kitab gos itu dibaca loba kitab nu modern teu nyambung jeung wali entek disambungkeun ku urang jeung waliullah hate urang roh urang jeung moal kebal ge pararae pan urang geus cara rambung mah teu pan ngeunaheun urang keur nyaritakeun masalah jiroh luar biasa hesena ternyata hese ngalaksanakeunana di negara mana ku ari nu masih keneh bisa dilaksanakeun hanya minor leutik di Indonesia mah geus moal bisa jasa ieu urusan ieu dilaksanakeun Al-Qur'an nu dijabarkeun ku hadis anu dijabarkeun melalui kitab ulama ieu pelebah ieu mah geus nu ngalaksanakeun hukum dah geus lain make hukum Al-Qur'an terserah sekedar ngaji bahwa Al-Qur'an kieu lah ngatur-ngatur soal pembunuhan adapun teu dilaksanakeun urang sebagai rakyat teu doraka nu doraka mah ti RT ka presiden sakitu wae cak RT sial aing ka bapa bae digaji henteu aing atuh ieu kumaha engke di akhirat atuh engke engke disidangkeun kumaha beratan hideung apa beratan kasep betul gitu bae amal geus dibejaan tah amal nutur-nutur urang ge bakalna tinggal merenung mah di imah amal aing hideung tah kasep aduh inget bebayang keur ngorat ya aduh mawa si doi ka Karang Bolong baheula waduh aing ojay-oyayan make ban hadana ge teu betul sabah mulai geus teng antak tobatan yuk memeh urang maot ya Allah mah maha hampura
dosa urang keur ngora dosa urang nu hilap kamari kapeng pereumata roh urang berontak tobatan Gusti abdi dosa ka Gusti larangan Gusti ku abdi dirumpak tapi pan Gusti maha hampura deka saha abdi minta hampura lamun lain ka Gusti jeung jenuh berdosa mah manusa abdi teh manusa geus moal balik-balik deui abdi Gusti mah mawa awewe kecuali keur mangge nu geulis deui sial cak Allah teh sia kitu amat tobat mah unjukkeun ka Gusti laporkeun ka Gusti es urat batu set moal balik deui abdi rek nyaan abdi sieun ka Gusti bisi isuk pageto maot hampura Gusti mulai hiji-hiji mata urang tobatan celi urang tobatan istighfaran irung urang sungut urang beteng urang dubur urang kubul urang suku urang leungeun urang kolbu urang mulai geus lamun ke urang dina ilmu tasawuf mah latifatul qalbi na tobatan latifatur ruhna latifatul sil latifatul khofi akhwana bas qalab tobatan alamul amri na jeung alamul khalqi na ditobatan mulai urang merenung sekurang teh mun dosa teu dihampura ku mangke beda leuleus hate ketika leuleus urang salat geungeun Allahu akbar cek Imam Ghazali cek Syekh Abdul Qadir tanda urang dihampura dosa ngeunaheun salat boleh hese-hese hendak sahabat nanyakeun ka Kangjeng eta dosa urang ditarima jeung teu ditarima da ku Gusti Allah tobat urang karasa teh teu karasa kumaha hate ngeunaheun leuleus teu berontak ngeunaheun ke salat ke tentrem tanda ditarima lamun urang tobat terus bae istighfar tapi salat perubahan tanda can ditarima tobat urang jababari atuh nya hojalan mah ih cenah kiai ieu mah kadang-kadang ngeunaheun kadang-kadang henteu oh eta teh kadang-kadang Allah ngahampura kadang-kadang henteu tinggal lobaan mana we asal lobaan teu ngeunah teu dihampura berarti sia eta teu karasa ieu teu karasa ieu ku hate coba ge urang lamun boga duit bae sedekah tah nu butuh tah emang urang boga ibadahna teh dina harta tah hitung-hitung geus teu kudu dihitung-hitung buah juta buah puluh juta nu keur boga mah kira-kira ngeunaheun HSG ge kerek HSG tentrem hate tentrem ku kerek-kerek teh atuh teh udang-udang dohor asar jadi jelas lain gitu ngeunaheun ke salat ge leumpang teu kos boga dosa teh tenang tuh urang zakat keluarkan aya fakir miskin bere eta aya yatim tah itu aya pondok pesantren aya masjid tah coba ge salat lagi ngeunaheun Allahu akbar eueuh gangguan berarti ditarima ku Gusti tapi lamun urangna sedekahna riya mah pagon deui henteu komo nu nyeun proposal mah hese husuja Allah geus ditandatanganin can ai koneksi aya eta tapi can aya habar-habar sialan ghairil maghdubi alaihim salat sikos kitu heran ai eta pagawean ustad proposal goblok ya sebenarnya ikeur carita batin moal husu atuh ka jadi entak di ilmu tarekat mah haram urang ngajukeun proposal sebab dedeketan jeung dunia jeung manusia ngajauhan Allah haram urang lamun nyaritakeun haram di syariat kos kitu teh salah ayat perang zaman Kangjeng Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam selalu diturunkeun ketika dibutuhkeun ku Kangjeng Nabi ngobarkeun terhadap para mukminin tentang napas-napas perang membaca kobaran-kobaran Kangjeng Nabi di hati-hati para mukmin sehingga hati para sahabat boro-boro lalaki
wanita sekalipun ingin ikut terlibat dalam peperangan, ulah nu dewasa budak detik mentak ka Gusti Rasul hayang perang. Iyalah ngobarkeun semangat perang Kangjeng Nabi lain sembarangan. Haryutil mu'minina 'alal qital. Masyaallah. Sehingga ketika diinstruksikan iyakum minkum 'ishruna sabiruna yaglibu mi'atain, 20 lawan 200. 1 lawan 20. Siap. Wa iyakum minkum mi'atu yaglibu alfan. 100 lawan 1000. Siap. Keder-kederna mukminin teh sebab dua nana boga kauntungan ketika berangkat perang di medan laga, menang perang Islam ya'lu wala yu'la alaih, eleh perang gugur di medan laga, surga geus muka lawanna deuk ka mana lumbat. Anu kuari nu gugur di Palestina sabaraha ratus manusia aya keanehan, tutupan mayit-mayit anak-anak muda anu berjuang. Ternyata baru beberapa menit dibuka seungitna luar biasa. Ketika dibuka wajahna eueuh lu teu seuri. Salah satu keajaiban dunia Yerusalem nu ayeuna. Seungit langsung ditutup eta teh berita-berita eta. Tetapi di Yerusalem apaleun, Yordania apaleun, Mesir apaleun, sekitar Timur Tengah sangat apaleun dengan kaambeuseuit jeung senyum, bahkan anu seuri sagala wari luar biasa himmahna terhadap peperangan di Timur Tengah bal kajaga ujianna. Sebab naon? Nyata itu mah nyata. Gugur langsung tutupan, gugur langsung tutupan. Waktuna ketika erek dikuburkeun getih teh seungit ka ambeuna, masyaallah. Terus senyum nu seuri loba jasa. Maka jadi perhatian eta teh ya lain sambarangan atuh kos kitu teh, masyaallah karim. Nah ieu semangat perangna ku ari Timur Tengah teu bisa ditahan ku ari. Bahkan budak leutik geus sarariak perang. Tah lamun geus dibere kos kitu geus hararese hese ta menang Allah ta mah. Geus teu carita menang, geus teu carita eleh ta mah, caritana berjuang mah geus. Kos urang bogo ka awewe. Geus pokona mah ieu mah caritana geus teu carita daekeun teu daekeun aing mah ngapel we geus ka ditu. Hei, cenah eta mah aya kuntilanak kan dihalak, kuntilanak teh liwat ka kuburan aya nu anyar tah mah dihalak, geus lawan ku aing. Eta mah semangat juang itilna pohara tah mah. Masya Allah. Tak urang kasek itu bagaikan pohara jasa dah. Geus be buta lain lalagan, cinta adalah buta bae segala-galana. Kolot ya kolot di lengkahan kolot. Beda ka mana sih alah loba omong kolot mah. Naon kata ngaran orde lama. Orba teman di lengkahan blak. Masya Allah teh si budak geus ada pula cerita ada batu cinta ngaranna ge. Eta. Wah semangat juang nak, masya Allah lain lalagaan. Termasuk di Indonesia kuari geus teu katahan wayang ka Yerusalem. Lamun teu ditahanan lain lalagaan loba jasa. Sakieu ditahanan geus haraya di dari tu heran. Naik naon eta jelema heran. Naik naon lantaran di dieu kan dipersulit, di dieu teh di bandara teh beusi aya. Ketinggalan anu berjuang ka Yerusalem di dieu pasporna dan lain sebagainya. Melalui kitu laut-laut sangat, tetapi tetap baik loba kuari urang Indonesia di ditu. Hayang nyaho tak kula mah hayang nyaho maksudna eta KTP-na urang mana gitu tah. Hararebatnya saku dia ditanyaku ku negara kamu di sini apa? Ya saya mau perang. Kamu nggak takut mati? Ya kalau takut mati masa saya kesini. Di dieu na ge horenganan geus pamit ka indung bapana. Anggap kula mah maot bae geus leuwih ti heula ka sorga. Masyaallah eta urang Indonesia eta kok mau urang dituna tuh. Mentak ieu mah tinggal ngajegurna doang geus. Ulah-ulana naon di dieu bae ge di dieu kula sok nanyaan ka tamu-tamu. Di Yerusalem perang
kumaha lamun Indonesia jadi diserang ku Amerika yo atuh kiai perang sia bangun halang amat ieu ngomong perang datang deui tamu isuk nanti ditanya ku di Yerusalem masyaallah tak Israel merangan Islam kumaha lamun Amerika jaeta Bunyamin Netanyahu teh pan naon garang-garang ngancem ka Indonesia akan dibuat seperti Yerusalem Indonesia sembarangan aja kumaha lamun perang atau perang majalin saurang kabeh hanjana kiai ye hebat amat ieu budak ye hebat urang Indonesia tak kos kitu alah beakeun memeh urang itu urang-urang heula cak cenah teh saha lah pokona aya bae geus sia mah boga musuh meureun dek beakeun urang lembur urang heula cak cenah teu beres aya deui saurang di Yerusalem eta diserang ku Israel bukan perang kiai eueuh nu ngeluh di urang ge eueuh ke sia mantap kayak perang hutang gede lah paeh mah beres kan kiai emang motifnya macam-macam ya mau siap perang teh motifnya macam-macam ya ya Allah anu frustasi bae teh ditarima nah nu jelas mah semangat juang Indonesia lain letik diakui dunia sebab boga sejarah Indonesia mah eta teh aya bahasa parahyangan ye atuh sireum ge sireum katincak-tincak teh mah ngegel eta teh peribahasa lain berarti ditincak aju paeh lain sia mah ulah nganggap teu jauh ka peribahasa sih sia mah bodoh eta teh aduh sireum ge tincak-tincak teh mah ngegel berarti orang Indonesia semangat juangna lain leutik ternyata pohara luar biasa tinggal saha pemimpin-pemimpin perangna untuk negara pasti TNI jeung polisi untuk masyarakat biasa dikomando ku ustad asal cek ustad ngeriung ngadenggeus pokona mah apa mushola mah rubuh jangan ustad asal geus ngariung we ustad masyaallah dipimpin ku kiai ya Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika ya Habib salam alaika shalawatullah alaika da eta teh lain sambarangan eta teh nafas Nabi keur diserot urang mah kan maca kitu lain ya Nabi salam alaika emang kangjeng Nabi henteu ngajawab Waalaikumsalam ya Rasul salam alaika Waalaikumsalam kangjeng Nabi hadir semangat juang kangjeng Nabi moal aya tanding sadunia ketika kiaina geus ditiup ku kangjeng Nabi dia Nabi salamkeun ya Nabi salam alaika semangat lan luar biasa bau berkat teu ka bawah Masya Allah Karim teter nu boga muludan teter kaisinan jawara tinggal jawara teter berkat ieu napas kangjeng Nabi eta kakarak ge urusan kos kituna lamun napas kangjeng Nabi geus disambat ku para wali-wali Allah disambat ku para ulama emang kumaha gitu kobaran perang lain timbul ti kiai ruh kangjeng Nabi eta teh tadi haridil mukminin alal kitab kobarkeun terhadap para mukminin merangan kufar tanpa ya halak menang ya'lu wala yu'la alaih eleh sorga Ki Umer kapan kakarak nikah doang Ki Umer mah isuk-isuk begitu beres nikah langsung kangjeng Nabi ngobarkeun perang kangjeng Nabi barang siapa orang yang ikut perang memerangi kejahatan-kejahatan, memerangi musuh-musuh Allah, memerangi musuh-musuh agama, tidak akan sulit untuk masuk surga. Seakan-akan pintu surga di hadapanmu, wahai para sahabat. Andai kata engkau gugur, engkau sudah ada di pintu surga. Andai kata engkau menang, Islam ya'lu wala yu'la alaih. Berkobarlah bendera Islam. Silahkan berpikir antara berangkat dan tidak. Bagi orang yang punya kesempatan kangjeng Nabi
untuk masuk surga silakan di Umer kakara kieu doang tas nikah ieu korma di dieu korma dek di dahar ku Ki Umer cek Ki Umer teh wahai korma maneh ngahalangan aing antara aing jeung lawang surga aing nyaho diri aing kakarak nikah aing dek ngadahar korma moal di dahar ku aing sia korma aing pamit ke pamajikan aing embung antara aing jeung lawang surga kudu kehalangan ku sia korma balakeun korma cager mah berangkat perang eta kakarak tas nikah can ditoel-toel acan Masya Allah karim bayangkeun coba semangat perang para sahabat bebeja ka Kangjeng Nabi cuma senyum-senyum berangkat begitu perang gugurnya na di Medan Laga ngaotnya na Kangjeng Nabi tanggah kaluhur pangheulana roh nu asup ka surga Ki Umer sebabnya na ngomong bung kahalangan aing antara aing jeung lawang surga mun sia korma ku aing di dahar berarti aing kahalangan ku sia keneh iceun korma teu aya kesempatan ngadahar korma acan komo pelukan mah Masya Allah. Nah semangat perang para sahabat seperti eta perhitungan anak hiji be mendapatkan ridho Allah subhanahu wa ta'ala ulah dikira di Indonesia teh seperti eta tinggali sejarah waktu kemerdekaan tinggali sejarah sebelum kemerdekaan Belanda mencatat keistimewaan daya juang kobaran semangat perang di Indonesia hanya Belanda anu boga sejarah tentang Indonesia berapa ribu orang Belanda nu gugur di Indonesia kemudian keistimewaan orang Indonesia sangat luar biasa nya nangis ngomong mereka Amerika jangan coba-coba untuk Indonesia mah dia ngomongan ke Belanda serius kurang ulah nanaon nih kieu bae di lapangan main bola wah dahsyat main bola rame ngan ribut gara-gara M begitu sat bola asup ternyata hen ieu teu ngarti hayang asup bae ieu hen ayeuna kan ribut gede si Arifin santri liwat masyaallah ceknya aing ka karaktas muka bab islah ceknya ieu supaya dinasehatan jelema nu ribut langsung turun dia di mobil Stop ribut. Tidak ada gunanya ribut. Misal hebat jasa kan eta santri teh boga kos kitu dan ribut. Misal stop. Gunana hiji ieu urusan main bola. Nomor kedua ada urusan ribut di mana bae teh bagus. Kecuali hiji perang sabilillah sakjana teh. Kan aya jelema pemuda mah goblok jasa. Budak konyol amat sih santri mana sih kuai langsung belati di keluarga tubles ku jalan dia ditubles potong besona nyana si Arifin kaget pada potong aing puasa tilok wiridan tiote potong jadi kaget atuh kan bubar kabeh nurut ke Arifin lantaran potong peso geus kumaha mau kumaha santri bobar ulah aya ribut-ributan ulah aya nu ribut geus bukan mah mentah hampura urang sebab sakir ribut rugi urang ke perang ngalawan kafir bubar kabeh ribut Arifin gagah jasa peso belati potong geus pokona mah urang memeh ngalawan kafir urang menta wiridan heula ka si Arifin berduyun-duyun pemuda kabeh lantaran ieu suara perang di Indonesia geus pahar jasa ye polisi geus teu puguh henteu ka mana TNI dipergantikeun ku ari can jelas ka mana arahna pamarentah bangun tepati melindungi masyarakatna maksudna can jelas bintik-bintik peperangan ai endek pemilu mah jak kabeh kitu ai geus pemilu mah henteu sabenerna mah ngan ieu beusi kajadian perang kabeh daratang ka Ki Arif si Arifin menta wiridan kena gagah jasa kadanan ku ka Yerusalem jaknya lu diurang teu bisa caknya teu bisa kabeh minta teu bisa emang beneran teu bisa nya mah ari eta waktu keribut belat dipotong eta mah kieu caknya kula endek balanja ka toko
kabeneran ku guru ditah meuli paranti nyuk sangu tina besi contohna ieu tah dek haul meureun jadi kukula dilipetkeun di dieu di samping nyana tanyana ngabelati pas ka dinya tuh potong pasti jadi lain gagah tak eta karomah santri bae geus berkaromah eta can wiridan sakitu ge masyaallah ku centong sangu doang potong eta kusana dititah ku guru lamun dititah ku guru mah tetep bae kartubles jana ge ku sabab dititah ku guru ya meuli centong kos ge jeung haul ye algas jadi kan ku nyana kana samping kumpul deui sampingna ge ka dieu atuh ituna bae nu nubles teh salah deui kunaon lain ka dieu atuh trek potong nu nubles ge ampun si Arifina ge kaget potong heran lah semangat perang ketika dikobarkan emang kumaha gitu moal aya kasieun atuh nah kulantaran kabelah di nama sahabat teh nambah dengan bertambahnya sahabat kadang-kadang kan jelema teh saling andalkeun ai keur ieu mah keur setikan rasa tanggung jawab teh pohara okos kebersihan di zaman kula leutik lantaran jelemana kurang pati loba eta lurah ketika dek Agustus masyaallah turun ke jalan kararasakeun keneh seluruh masyarakat nyapuan jalan seluruh masyarakat nyieun jalan cai seluruh masyarakat diinstruksikan supaya ngapuran seluruh pagar-pagar berikut tatangkalan jeung imah-imah nu aya di sisi jalan terasa Agustus teh milik urang kabeh Masya Allah ketika bendera merah putih ditayakeun ka luhur teh terasa Indonesia ibu pertiwi milik kita ketika Indonesia Raya didengungkeun merasa urang teh bagian daripada bangsa Indonesia ketika menyanyikan burung Garuda urang asa dibawa di luhur burung Garuda asa hiber ku burung Garuda etalah perbedaan anak keur leutik jeung kuari kunaon eta guruna berdedikasi anu luar biasa memiliki tentang pendidikan anak camatna kitu keneh lurahna kitu keneh bupatina ketika kunjungan ka desa ka kecamatan urang terasa dikunjungi ku presiden berbeda tah lantaran saeutikan kabeh merasa tanggung jawab kainget-ingetin bae lamun dek Agustus tukang tape ti waru dek kasepatan moal datang kasepatan beak ujian ada di borong duitna mah irameureun eta tukang tape coba ge bae di borong mah tukang jagung tukang naon di borong nah ieu lah terasa luar biasa cikeneh teh lalakon kos kitu teh kabelah dieuna kabelah silih andalkeun jelema geus tara loba ditanya ge budak ceng Aisyah ente ka lapangan mana? Ini Agustus. Emang Agustus Pak? Ya budak. Atuh ieu budak sakola bagi teh nyawa Agustus. Teu jaraho kabeh. Baheula mah di lembur kabeh ka lapangan menyaksikan baris, menyaksikan kenaikan sangsaka merah putih. Terasa Agustus teh dibacakeun sejarah kemerdekaan Indonesia. Anyar keneh pan kolot-kolot urang baheura terasa ka awakna ceurik jeung merenungkan. Kuari geus eueuh renungan-renungan tentang kemerdekaan sebab geus dimodi timbullah musuh-musuh negara. Anggaran PKI timbul di musuh-musuh negara. Kafir kuari bercokol di musuh-musuh bangsa Indonesia. Nu ku urang diusir malah ditambahi deui. Deuk kumaha rasa memilikiنا persaingan ketat di Indonesia kuari politik geus lain politik bangsa Indonesia ekonomi geus lain ekonomi Indonesia geus dimiliki kabeh ku musuh urang berdiri di atas negara nu urang dimerdekakeun teh malah jadi tamu nyana kuari asa jadi pribumi deuk kumaha coba Agustus geus eueuh kemerdekaan geus teu pernah dibacakeun sejarah-sejarah geus hilang kuari PKI nu baheula ditumbangkeun tumbuh kembali musuh-musuh araya deui di urang nyana kuari bercokol di politik di tubuh negara ekonomi geus puguh kuari urang kuari geus teu berdaya eueuh deui ieu teh ngasa golokan
ngasa golok lah set. Hei sia ngasa golok yang naon? Embe. Mun embe kebo. Mun kebo celisia. Geus asal geus kos kitu bae geus ulah diajakan ngomong. Ulah diajakan ngomong geus aya nu liwat sempring bae nya. Ye, ku ari jawara-jawara geus mararulai deui. Ngasah leungeun deui ku ari. Ieu ge bangun deui. Ya, bisi perang siap deui. Jakarta ku ari jawarana geus timbul deui. Besi Jakarta emang kumaha gitu. Nyepak di dia kena di ditu. Jakarta emang kumaha gitu. Itu boga sejarah Jakarta bae. Atuh pan aya si eta teh asa. Atuh pan sia nya leuwih jawal mata lain. Duh, Masya Allah. Boga si pitung atuh Jakarta Bogor atuh boga Talus Bogor. Ye, atuh Banten boga salah kasem. Di dahar di Banten datang ke urang ge teu beak. Ilegan. Ya Allah ya Rabb. Ya atuh hudang geus ya perang mah ujian ka ditu mah itu lain deui urusanana. Tah, bintik geus rada darareukeut darah. Jana persiapanna geus pohara jasa. Ngaran-ngaran kafir pasti teknologi, berbagai kekuatan senjata luar biasa. Urang teu boga urang mah tiba heula ge. Tiba heula ge urang mah make bambu runcing, golok ge gorok tarang hau. Atuh antepkeun bae. Emang kumaha boga sejarah Indonesia. Asal geus cakustanna maju. Pantang mundur nyana. Nyana nanya ka mana? Maju geus maju. Tad ka mana? Lu ngomong amat sia maju. Geus asal geus kos kitu bae ge geus. Asal geus kopeahna dimiringkeun we. Hah, sia. Geus. Sia ka mana? Maju. Ka mana maju? Cakustan ge maju. Nek merangan salah ulah lo ngomong maju bae pokona mah. Ongkos demo kamari ka Jakarta emang nyarawa henteu. Berangkat. Sia ka mana? Ka Jakarta. Deuk naon? Lah, Jakarta. Ieu maksudna deuk naon? Teu nyaho. Justru polisi ge nu riweuh ge kos kitu. Teu nyaho maksud ieu budak ieu. Aing bingung cak polisi. Ditewak salah teu ditewak salah. Apa ieu kasusna teu nyaho. Puyang kan polisi ge. Ajak urusan maju. Ieu nu riweuh ge kos ge. Belum bae. Eta mah imah saya. Alah ulah ngomong belum. Kayak ngarembet. Ieu mah nu dibahas nu dipermasalahkeun teh lamun geus kos kitu tah. Geus kos kitu teh hese tah. Sebab urang lembur mah asal geus kos kitu bahayana nama. Geus pae sorga sia. Geus atuh poh. Jelema anu teu nyaho naon mah kono aing mah pae sorga geus kitu bae. Tah hese di Indonesia teh kos kituan. Aya kos kituan di Indonesia teh tah. Anu nyaho birokrasi, nu nyaho aturan mah tah mah gampang ditaklukeunana. Ieu nu teh nyaho. Polisi halangan jangan sembarangan. Hajar. Kan riweuh polisi ge atuh. Polisi 100, ieu 1000. Tembakan paling nu pae 10 beakeun nya ujianana. Hajar beakeun. Ieu mah polisi pengaman, amankeun, paehan, abeh aman urang. Mun geus kos kitu kumaha? Urang masyarakat geus kos kitu hese di Indonesia mah. Mantak anak-ananan loba. Ulah aya dua-dua kos kitu eta teh kafir teh kos kitu teh. Tujuan kafir musuh perang nyana lobaan urang saeutik rencanakeun saurang 24 jang perang geus urang mah kolot geus cicing bae di imah anak bae heula kena parae hadat perang siap perang gitu. Teu puguh aturan aya geus perang mah teu puguh aturan. Urang lamun boga pencak aju gelut emang pencak gunakeun henteu. Babit naon nu kacekel mah peler los. Atau di film rapih ge. Ai waktu prak-prakan teu naon nu kajenggut bae. Ye, emang perang kok gitu gelut. Ye, urang Arab aya nu eleh ku dilangketek. Datang ka seuseurean beak bae. Lain make pencak ulang ketek. Tah, ieu nu riweuh ge di Indonesia teh mun geus aya instruksi ti kepala suku. Nu henteu nyahona naon. Kejadian eta teh disejarahkeun di Belanda.
eta teh kula teh nang maca di sejarah Belanda eta aya salah satu Belanda anu kitu naon nguraykeun tentang peperangan Indonesia eta nu riweuh geus kos kitu nu korban-korban Belanda teh eta ketika cak ustada hajar atuh Belanda kan riweuh nyana tuh kekuatanna paling senjata taruhlah 10 nu pae tewak gantung nu digantung di tangkal Ambon Belanda ditanggot eta sieun dina Belanda teh geus kitu doang Masya Allah kamari aya tamu ka kula urang Belanda asup Islam tapi Belanda geus asup Islam ngobrol jana tentang sejarah Indonesia Masya Allah nu dipake ka sieun eta cara ricing bae kuari mah tuh ye atuh kuari lamun kurang perang jeung Cina hebat senjatana los atuh geus serang bae terus ayo bae dia seru diguling-gulingkeun hujanan teng baja emang kumaha gitu digulingkeun goreng Indonesia mah ih cenah kumaha mun ka bedil salah sareba kempet eta wiridan sakitu bae ge eta teng baja teu bisa kolot baheula geus sia mah lamun aya anjing bantah wajang parati anjing salah sareba kem mun aya anjing ngagogok salah sareba anjing teu bisa nah kuari pake teng baja salah sareba kem sok geura ge ku sia gitu jadi cenah puasana lah tuh kieu atuh ulah caritakeun puasa tah mah geus kos kitu bae mun teh hirup pae sia kolot baheula barisan nurunkeun ilmu teh teu kudu anu wayah perang engke gaya kesatria teh aya tenang bae Masya Allah karim nu dipake kasieun sejarah Belanda eta ketika kepala suku geus instruksikeun ngajo pantang mundur di Indonesia lain lalagan eta nu ka Yerusalem nu ka poso emang geueuh instruksi atuh aya cicing bebangun bodoh teh nu ngainstruksikeun mah geus teu nyaho diselidik hese eta lain anak buah bapak anak buah di mana kalau itu bukan anak buah lain itu berangkat ka ditu ih saha emang pokoknya ada sebenarnya gitu tenang ngomong cicing ya di Gunung Karang aya gua di Gunung Karang aya cicing ge jelema anak buahna loba ka dieu ge loba kiai anu cenah mun perang siapa aing boleh diajakan perang heulanan kuari ngaji bae heula ke lamun geus perang karak beusi bae cenah kuari rek perang urang siap siap ge aing tuh ya lah maka aing bajar geper di pandian sia ku aing ya Allah ya Rabbi ya mantak kiai mah baroga empang bae baroga empang lain jang lauk-lauk teuing lain perang diseuseuh ku aing ya udang ya berangkat seuseuh pokona ngahiji jeung kotoran santri leg-leg Gus ya anggap eta teh pelor nah ieu keur carita perang Masya Allah si Arifin we ge atuh peso belati potong teu puasa teu naon titah ku guruna nyanana ge nu boga pelaksanaan ngalaksanakeun kitu heran aing mah peso belati ka aing potong gorenganan atuh di jerona aya centong besi geus lobaan mah kadang-kadang ketepati tanggung jawab di negara ge paandal-andal orenganan di zaman Kangjeng Nabi ge sahabat teh kos karitu tanpa ngurangan semangat perang ketika Kangjeng Nabi ngainstruksikeun matu pohara ngan kulantaran geus lobaan kuari mah kamonesan bela diri geus rada mengurang apalin Gusti Allah zaman Belanda mana aya jelema teu boga penca zaman menghadapi kemerdekaan saha anu teu bisa ilmu bela diri tobat
lahir ka dunia lalaki awewe dibere ilmu pencakap. Pokoknya di Indonesia mah ulah dikira. Nah eta kabehan kan kos gitu sebab situasinya seperti eta. Nah, ketika geus merdeka tadi geus geus eueuh ku ari penca-penca. Geus eueuh baheula malalakon golek leutik atuh budak santri leutik we batu dikiekeun set ceger eta teh geus jadi kaulina. Keur leutik golok set ya masyaallah. Ku lagi kaheran ka santri baheula. Teu teurang bareng di dieu orang rompangna gede ka dieu. Sia-sia nipu aing. Tah. Eta kus kara itu teh cikene. Ku ari geus areueuh. Jeung diulah deui ku guru-guruna ge ulah lah. Ke bae. Urang terlena ayeuna ku kanikmatan dunia. Akhirna ketika aya mususan sieun. Nah ye genang Allah diberesin ke semangat perang semangat juang aya di nang Allah deh. Iyalah sahabat kuari geus mulai tepati giat ilmu bela diri balap kudana manahna balap lompatna kemudian cara-cara mengendarai onta kuda dan lain sebagainya ilmu bela diri pedang dan sebagainya geus rada rendah. Allah apalin mentak diturunkeun ku ari mun tadi 1 lawan 10 ku ari turun. Al-ana khaffafallahu ankum wa 'alima anna fiikum dha'fa. Manusia disalini urusan peperangan telah maka suruh samangsake yang muslimin biqaulihi kudawan Allah alana dina waktu ayeuna pisan Gusti Allah ngentengkeun ka anjeun kabeh jeung uningaeun Gusti Allah sanya di diaranjeun kabeh teh terdapat kelemahan tina 1 lawan 10 warimat turun fa iyakum minkum mi'atun sabirah mukun mamlaya anjeun teh aya 100an anu tahan uji siap perang yaglibu mi'atain bisa ngelekeun kana 200 100 lawan 200 berarti 1 lawan 2 wa iyakum minkum alfun lamun sarebuan yaglibu alfain ngelekeun 2000 1 lawan 2 100 lawan 200 1000 lawan 2000 biidznillah dengan kehendak Allah ieu teh bahasa khobar cek ahli bilagama tetapi bi manal amri lituqatilu perang aranjeun kabeh wajib merangan mislaikum 1 lawan 2 bidu lahum siapkeun ulah gentar saeutik-eutik acan berarti kudu aya persiapan perang. Nah, secara formil di negara ABRI TNI Angkatan Darat, Laut, Udara dipersiapkan jang perang. Uji kekuatan anak geus terketahui ku negara. Sebab masing-masing dipertontonkan Amerika naon keistimewaanna, Australia naon, Inggris naon, Belanda naon, Malaysia, Thailand, Birma, Korea, Jepang, Cina, Indonesia terlihat eta bela diri diakui Indonesia diakui dunia kehebatanna aya naon meureun tadi Indonesia pokoknya diakui dunia lah itu. Tah tentang alat-alat mah alat perang nah memang orang masih di bawah orang henteu terlalu boga jeung teu terlalu hebat. Henteu, sebab baheula ge ngandalkeun pepelotokan. Jepretan we. Jadi kembali deui urang mah ka baheula. Boga mah boga ku ari teng baja. Ngan teu dipararake. Lah ngan sakitu ayana bae. Kapal bisa urang boga kapal udara, kapal perang. Ngan memeh tempur geus ragag. Engkanya lah. Gus Dur bisaan we. Berarti kelemahan urang di dinya maksudna.
Tetapi gaya perang batu lain gitu, kayak bukan teknis-teknis tersendiri. Ketika lobaan lain lalaba, lain lalaga, gimbir. Eta mangan bahasa doang apa artinya banyak, tapi tanpa terorganisir secara rapi. Akan kalah dengan sedikit yang rapi terorganisir. Lah tamangan bahasa doang, wae digerebeg wae. Sion wae digerebeg makajan gokoman. Jelema terorganisir boga pencar 10-an jetu jasa datangkeun kurang 1000 tikem bae nya urang ngandalkeun tikem eta bae ayo geus tubruk pake samping ayo sia penca ku sia ayo penca talian kurang di dieu di talian ayo abing kurang bawa kurang kok ka Kalimalang jengker-jengker nya urang mah boga eta doang hiji pencat teu boga apa urang senjata teu boga bisana urang mah ngagurumutan bahasa mana eta gurumut eta arti dae geus perang tua kabehan jeung kumaha bae atuh anu terlatih ya waktu perang mah urang nonton perang di zaman urang atuh polisi nembakan polisi aya abri nembakan abri atuh aya urang boga sejarah lubang buaya nu sakitu poharana caha nu ngabunuhna atuh tinggal kitu bae sih naon nu diperjuangkeun anak kunyana geus pugu anakna jadi polisi nembakan bapak teu kudu perang kurang loba tah mah ayo waktu perang mah jakos kitu nah mentak urang perang hiji motif perangna naon ieu nomor kadua persiapkeun supaya menang ridho Allah Subhanahu wa taala sebab paeh mah lain ku perang ku ajal sakitu bae dek paeh perang dek paeh di leuweung dek paeh di kampung dek paeh di imah nu penting mawa kalimatun thayyibah la ilaha illallah sakitu bae geus jadi dunia mangan sakarang ngumbara atuh naon nu dipertahankeun ku urang ja paeh-paeh keneh atuh hese-hese amat sih kuari urang hook ka nagara paeh engke hook ka pamajikan modar engke hook ka mobil modar koit mah ye tapi lamun urang hookna ka agama kae dunia nangeunaheun akhirat nangeunaheun tinggal sakitu bae li ilai kalimatillah nah jadi motifna kudu lillahi persiapkeun mental urang jang perang melawan musuh-musuh Allah supaya urang menang ridho Allah strategi-strategina ku urang kudu disiapkeun secara formal di negara geus jelas secara non formal urang kuari teknis-teknis urang jang perang urang kudu boga tetapi tetep mun tayang 100% ka Gusti Allah Subhanahu wa taala ulah ngandalkeun alat senjata ulah ngandalkeun kamonesan diri ulah ngandalkeun ilmu bela diri eta mah hanya sakadar jang jembatan doang buktina ketika perang Badar ketika gunakeun ku para sahabat ketika Allah nurunkeun pitulung sabaraha ribu jelema nu boga penca kamari kena gempa modar sarua bae tsunami kurang kumaha nyana baruga penca duit baruga koit sarua bae kamari di Sukabumi kakarak digoyang-goyang doang encan ka Karawang karak goyang Sukabumi doang geus salatres jelema pencet tinggal pencet lah geus aya instruksi Allah moal bisa eta keur salah satu contoh berarti perang ge sarua hanya sakadar jembatan doang tau intina urang kudu bener-bener sabar pasrah ka Gusti Allah Subhanahu wa taala mantap ditungtungan wallahu ma'as-sabirin Gusti Allah mah babarengan jeung nu salalabar kabeh dibarengan Nabi Auni ku pitulung Allah urang kuari boleh baesin tapi ketika geus derna kehendak Allah ku kumahana engke ge Allah mere pitulung ulah sararieun innallaha ma'ana Allah bareng jeung urang wa huwa aqrabum min hablil warid wa nahnu aqrabum min hablil warid Allah leuwih deukeut tibatan urat genggerong
ketika Allah menghendaki perang, ketika Allah menghendaki eleh, ketika Allah menghendaki menang. Tinggal urang bae alasanana ka dieu tah. Wallahu ma'as-sabirin. Pasrah Gusti Allah. Ieu negara urang gabehan pernah diperjuangkeun ku leluhur urang Bung Karno jeung Bung Hatta. Anu mimpin di dinya aya aki urang, aya uyut urang, darah aki urang, uyut urang teh mengalir ka abdi sebagai incu uyutna. Tetep bae nyana memperjuangkeun kami moal leupas bakal memperjuangkeun kajen kumaha ge. Cuman aki urang uyut-uyut mah jararago abdi sakieu ayana Gusti, tapi Gusti maha sagala-galana. Nyuhunkeun pitulung ka Gusti, abdi boga wiridan dikolot abdi hiji salasar bokem beres geus balayan bisa ngomong asal geus kem bungkem geus kabeh eta bae turunkeun sia boga wiridan salasar bokem wiridkeun ku sia 4444 salasar bokem kan udah datang juri salasar bokem. Iyalah wallahu ma'as. Mudah-mudahan orang gabehan dijadikan jelema nu salabat sehingga orang diberi pitulung Allah. Mudah-mudahan negara orang diamankan ku Gusti Allah. TNI abri na kabeh legowo artina araradil jeung jalujur. Polisi-polisi ge bisa meraba ke hati bangsa sehingga polisi-polisina benar-benar mengayomi, mengamani, sehingga orang terasa diamankan jeung diayomi ku para polisi. Pemerintahanana anu memang berjanji jang urusan orang sebagai rakyat, mudah-mudahan pemerintahanna benar-benar sesuai jeung janji bakal ngurusan rakyat. Urang sebagai rakyat, urang menghargai kepada pemerintahan urusan urang, menghargai ke TNI, menghargai ke polisi, sehingga urang saling menghargai antaranya nu urusan jeung urang nu diurusan, sarua berjuang memperjuangkan bangsa, negara jeung agama. Bi barokati umil Quran. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Terakhir sakumaha tadi bahwa minggu hareup urang pelaksanaan haul, kemudian sakumaha biasa anu kitu naon ngaranna cuacai jeung sajabana, kemudian siapkeun hate urang hiji be kecintaan orang terhadap kutubul aulia hayang dijadikan muridna. Mudah-mudahan orang dipanjangkeun umur, tur dibere sehat, datang ka waktuna jeung saterusna kakucuran ku ilmu marifat jeung yakinna.